Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangkince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa napangan deui. Satacana dipedar ieu cariyos simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya. Hatur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kesehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun wadal Pak Mungkas bagian K12 nya muhun ieu karya emang nyalira sanaos basajan oge atuh mudah-mudahan wae janten hiburan. Kumaha lajengna ieu cariyos mangga urang kawitan. Bakating kutarik si kohar ngejatkeun sukuna ngajadikeun Nyi Ocah ngaceleng ka tukang nepi ka nangkarak napok itu si kohar lain lereler amarahna tapi kalah nyerenteng nyamperkeun tuluy buuk pamajikana dijenggut nu saterusna mah digusur dibawa ka jero ka luar. Aduh, Akang, tulung Kang. Aduh, aduh, nyeri Kang, nyeri. Jumerit Nyi Ocah geus tadi palire kumanehna. Sanggeus aya di luar, tuluy digubrageun kana taneuh, jekuk-jekuk. Bujurna disepak jerit Nyi Ocah ngajerit deui. Geus kitu mah tuluy si kohar asup deui ka jero imah. Tekungsi lila keluar bari mawa muntelan bruk digubrageun kana awak Nyi Ocah nu harita keur ngabangingik ceuri. Tah, bawa pakaian maneh euy. Gerain dit syah. Imah aing ka ditu. Ngontong ka dieu deui ha. Ku dewek ditalak 3 sakalian syah. Talak 3 euy. Kagok ah. Indung jeung budak bawa kumaneh kabeh cek si kohar kituna muncereng Nyi Ocah tak bisa kukumaha sabab hartina nyarita amarah salakina geus ka di teu bisa ditadah. Sebenarna mah menggeus mindeng manehna disiksa samodel kieu ngan teu nepi diusir mah akara ayeuna komo jeung ngaragageun talak sagala. Akhirna mah Nyi Ocah nangtung tuluy nyokot buntelan pakaianna ngagarawan indung jeung anakna anu saterusna mah tiluanana lempang bari ceurik ninggalkeun si kohar nu keur mulak cangkeh. Ah, gara mantog syah majikan Bangkar Warah sarua jeung mitohana ngagableg polo hakan syah ku aing ditalak 3 ayeuna mah kagok. Anu ngajadikeun si kohar nyarita kitu peta lantaran manehna ambek ka Badri kituna pedah geus di era-era dihareupeun jalma rea oge di imahna bosnana kitu ari rek ngalawan teu wani nya tungtungna mah mepes goyang ka anak mitohana. Gitu ari jalma nu utekna pondok mah teu bisa mikir panjang ukur ngagedekeun hawa nafsu jeung amarah teu bisa nyukuran kana nikmat Allah padahal salila ieu kurang kumaha bageurna Nyi Ocah saumur ngarumah tangga si kohar mah tara gawe usahana kur ngaresingan jalma leutik nu ipis burih kitu
Kitu oge duitna kumanehna diala wungkul dipake mabok jeung anak buahna pamajikanna mah tara dibere sapeser-peser acan ari rasiko mah tuning nyiku Nyi Ocah ladang buburuh kuli nyeuseuh ngored jeung ngarambed sakilang ti kitu Nyi Ocah mah tara nungtut naon-naon ka salakina tuning cicing kalayan kasieun ku si Kohar ngajadikeun manehna ukur bisa pasrah jeung tumarima. Anapun mun sok judes jeung galak ka keluarga nyoti lanceukna eta teh minangka panglumpatan pikeun ngaluarkeun kakeheulna tinu jadi salaki. Ayeuna beurang kaganti ku peuting panon poe geus teulem ti belah kulon pancen pikeun nyaangan alam dunya dipasrahkeun ka sakadang bulan kitu ulas asihna pangeran mah moal ngantep umatna hirup dina kaayaan poek berang geus puguh dicaangan ku panon poe datang peuting dihibaran ku cahaya bentang jeung bulan samalah mah panan sato oge peuting di lampuan mun ditapakuran mah meureun eta mangrupakeun wujud kanyaahna Gusti ka urang teu ngarasa engap ku poek anapun lamun kaayaan caang sarua apan ti peuting mah waktu reureuh dangke oge bakal aya hiji mangsa dina mana manusa cicing dina tempat kaayaan poek mongkleng butaradin peuting beurang peuting eta tempat nyaeta di alam kubur ngaranna caang jeung poekna eta alam kumantung kana amal paripolah manusia salila gumelenang di alam dunia. Wanci tengah peuting harita Nyi Otih jeung Neng Hilma katembong geus sarare Badri mah karak lilir pisan harita tuluy heula kacai ngalabudu maksudna rek salat tahajud barang keluar ti kamar mandi nempo nyimas layung sari keur diuk dina lante kituna bari nyekelan suku kencana tuluy Badri ngadeukeutan nyimas teu acan kulam kitu teu acan Kang teu tiasa peureum ieu duh sampean abdi Kang nyanyautan Badri ngareret kana suku nyimas layung sari tetela geuning bareuh duh kunaon Nyai sampeana geni bareuh geuningan Nyai rupina mati jalikeun Kang waktos wengi tarung Badri neuteup pameun teu nyimas layung sari re bijil rasa karunya kituna teu tega nempo awewe nunggeus kumela ka dirina pupuringisan tuluy bae manehna cingogo gap leungeun nyabak suku nyimas layung sari tuluy dipencetan bari satengah di usapan. Aduh lalaunan Kang lalaunan atuh Kang nyeri aduh nyimas layung sari humarurung kituna nya ieu teh Nyai lalaunan akang teh kalih luhur deui Kang sakedik leungeun Badri mapai kana bitis kituna nya nyimas layung sari nyiksatkeun sampingna sar wae getih Badri ngagolak barang nempo ping-ping nyimas layung sari anu ngagelempong bodas kulitna mulus dipapaes ku bulu-buluna nu ipih teras Kang
kaluhur deui Kang saalit cek Nyimas Layung Sari mungkin tarik bae ayeuna humarurungna lir anu kesirep Badri nuturkeun ka hayang Nyimas Layung Sari kituna leungeuna terus ngaragamang mapai ngusapan ping Nyimas Layung Sari. Aduh Kang teras raos geningan nempok gitu bitis nu gelempong sarta ngerasakeun lemesna kulit nu diusapan ditambah mungkin geulis wae ka tembongna Nyimas Layung Sari ngajadikeun jantung Badri ratu tutunggulan kituna pes-pesan ngadadak jadi haruhah reho ngalih ka kamar pengker yuk Kang nyeri di dieu makang tekiat sora Nyimas Layung Sari kadenge halimpu naker deui Badri siga nu kasirep kalayan teleba carita tuluy bae awak layak Nyimas Layung Sari dipayang tuluy dibawa ke kamar tukang sanggeus aya di kamar lalaunan dikedengkeun dina ranjang anu memang geus nyampak di eta kamar Kang usapan deui Kang atuh ngaran teu bareuh teuing Kang cek Nyimas Layung Sari bari ngarenghik ogo nya tetalangke Badri gap wae leungeun kana pingping mulusna tuluy diusapan kaluhur kahandap kudua leungeunna ayeuna mah ngusapan nana teh nya ragamang leungeun Nyimas Layung Sari nyekel kana leungeun Badri tuluy ditungtun ka lebah dana Kang dada nyai ge nyeri Kang nyeri pisan aduh Kang tulungan Kang tulungan pangusapkeun Kang sakantenan mungkin tepuguh bae Badri harita waktu leungeunna nyabak kana dadana Nyimas Layung Sari nafsu kalalakiana ngagugudag birahina ngaburial lalaunan baju Badri kemben nu katembong dua gunung kembar nu nyengseng buleud sagede mangkok sakoteng kalayan dibarung ku nafsu birahi nu ngagedeur tuluy eta gunung nu pentilna teh harita di galai Badri mungkin merangsang bae sirahna tuluy nyolongkrong ngadeukeutan bibir ipisna satuluy nama silih kitu wae dua pasang leungeun makhluk beda jenis papuket silih usap silih cabak papada mentangkeun birahina lalaunan Badri ngelesotkeun cumuana tina bibir Nyimas Layung Sari tuluy ayeuna kahandap beheung punduk jeung Nyimas Layung Sari di galentoran sakapeung disapu ku tungtung letahna lalaunan kadua leungeun Nyimas Layung Sari nu tadina muntang kana tatak Badri pindah ayeuna mah kana sirah terus disulungkeun ka lebah dada Badri suwerti sanggeus kitu mah tuluy wae semu dieukeun leungeunna katuhu ngarames sabelah deui ari leungeun kencana mah kana pingping Nyimas Layung Sari. Aduh Kang raos teras Kang teras
langkung bedas deui Kang. Badri leungit kontrol kituna nafsu setan geus ngawasa kana dirina pakaianna geus tabeda we. Kedua insan pulucun sataranjang taja benang sahlai helai acan nutupan awakna. Duanana silih ganteron kesang kanikmatan luut leet maseuhan awakna. Badri nu harita geus dilimpudan ku nafsu setan teu kebat kituna norek ngalaksanakeun niatna dina tatampoana ngadadak ngolebat beungeut gurutna. Bayangan Mama Ilyas Atra siga nuker ambek kitu muncreng karena dirina. Badri ngagebeg turuy harita langsung cengkat. Astagfirullahaladzim. Nah, kunaon kuring teh duh. Saterus nama manehna kuda giru mulungan pakaian anu batulayah di handapeun ranjang. Anggo deui nyimas, anggo deui. Cek Badri nyarita kituna bari nyodorkeun pakaian nyimas layung sari. Hampura Akang nyimas, hampura Akang maltiasa neraskeun. Hampura sakali deui saenggeus nerapkeun pakaianna tuluy Badri mah gura-giru kaluar ti kamar. Satuluyna rek kacai rek mandi wajib. Satu tas babaresih Badri ngalaksanakeun salat sunat taubat diteruskeun ku tahajud disambung ku ngadoa kanu maha kawasa menta dihampura tina sagala dosa utamana kana kasalahan nu cikeneh tos dipigawe ku manehna. Rengse salat tuluy ngadeukeutan ka Nyi Otih nu harita tibra. Buukna diusapan bari ngagarendeng. Hampura Nyai Akang tos hianat ka Nyai sakali deui hampura. Saenggeus kitu mah manehna nganggoledag digigireun Nyi Otih perem teu kungsi lila geus teu inget deui. Lecetna sora manuk mapaesan isuk-isuk sorana patembalan tina sayang nu kalimpudan ku dangdaunan ci ibun nu maruntang ku pucuk eurih tinggu rilap kahibaran balebat nu mapag meletakna serangenge. Nya Nang Hilmah geus saged rek sakola. Nyi Otih mah cakah cikih nyiapkeun sagalana. Badri ukur diuk sorangan cikopi haneut goreng pisang nyampak dina meja hareupeun karak poe harita manehna ngopi di imah biasana mah tara lain teu beuki tapi eueuh keur melina manggih kopi teh mun aya tahlilan di tatangga atawa ninggang aya acara kerja bakti di lembur. Nya ayeuna mah bisa kitu teh bobuhan boga duit ladang ngajual batu inten. Neng ieu acis kanggo naur pikniknya neng nya kabugurukeun nya bade piknik neng teh horenya mamanya nya Mimi cek Neng Hilmah meni ajeragan atau heun tah ieu kangge jajan namanya nengnya asik kenging jajan ayeuna Mi hatur nuhun Mi nya Neng sakali-kali mah nya cek Nyi Otih bari mesem kituna. Neng Hilmah nangkep indungna tuluy nyium pipi
nyiotih males pinuh kanyaah jeung kadeudeung saterusna mah Neng Hilmah amitan ka indung bapana rek mangkat sakolana. Sanggeus Neng Ilmah eueuh kek nyioti diuk gigireun Badri mok nyarita Kang dupi Pak Anwar teh cios kitunya dinten ayeuna ka dieu duh ka tunyi cios rupina mah saurna teh pabeberang nyi oh mohon Kang mugia wae atunya amin mohon nyi aehnya sanaos ieu bumi teh tos lami ngadegna nya tapi pan urang nembe ayeuna cicing di dieu teh nya ku kituna akang teh bade aya niat rek ngayakeun syukuran nyi kurang hadiah puji tahlilan we ngondang-ngondang tatangginya nyi kumaha lamun kitu atuh Kang sae kitu mah sae nyai mah panuju pisan iraha Kang bade diayakeunana ade kahoyong akang mah ayeuna sugan muhun disonten wae nyi kumaha bada magrib sae kitu ge Kang teras kumaha kedah olah pangintennya nyai teh nya muhun nyi nanging kanggo berkatna mah meser we atuh nutos janten urang mesen sangu ka restoran Padang we nya janten nyai tepatos repot-repot teuing popolah nangke oh muhun mangga Kang nyai ngiringan wae kumaha saena wae Kang nya paling oge atuh katun balanja buah we sareng kue hungkul kanggo susuguhna kitu tah nyai muhun Kang urang ka pasar Gombong wae nya balanjana saur Bimariah mah cenah mirah didinya mah oh nya atuh pami kitu mah engke nyai nu balanjana keun akang mah di bumi ngantosan bilih Pak Anwar ke sumping ke mangga Kang pami kitu mah nyai bade kukumah heula atuh nya teras ka pasar nya nyi mangga sanggeus kitu mah nyioti ka dapur ngumbahan wadah kurut tadi nyiapkeun sarapan rengsek kukumbah tuluy amitan ka salakina mangkat ka pasar saat ditinggalkeun anak ku nyioti kurunyung nyimas layung sari di tengah imah Jack digigireun Badri harita keneh diuk dina kursi nyepkeun kopina akang hampura nyainya hampura hampura naon nyimas nyai parantos kumawantun ngagoda kasalira hampir wae kakang teh 3 brus kana jurang dosa wios nyai dasa wios-wios nu penting mah urang salamet dubigi kagebrus akang oge hapunten tos kumawantun ngagadabah kasalira sawios Kang daeta mah sanes kapalai akang nyai anu lepat mah Kang nyai sa jongjonan kaayaan simpe duanana jempe taya nu nyarita akhirna saanggeus sabaraha lila ngabaretem pok nyimas layung sari nyarita deui salesna mah Kang nyai teh wantun kitu peta kumargi kajurung rasa cinta ka akang teh cinta nyai teh ka akang Badri curing hak ngadenge kekecapan nyimas layung sari nusa model kitu manehna asa teu yakin kana dedengean sorangan nu matak teu nyarita deui kituna ukur melong wungkul
tos lami nyai teh Kang kapentang asmara ku salira akang tingawitan salira nulungan masa nyai kabedil ku paninggaran nya we ti harita nyai sok nyerangkeun wae ti katabihan nanging tawantun ningalian da teu acan tiasa nyai teh robah wujud di alam manusia harita nya ayeuna mah nyai tos dewasa tos tiasa sagalana mungkin tiasa ka dieu ieu rasa nu aya malebet dada aduh mungkin ageng wae nyai hoyong ngahiji sareng salira Kang nyai hoyong babakti ka akang naon nyi anu ngajantinkeun Nyi Mas cinta ka akang atuh ku bageurna akang bager jujur sareng ageng tanggal walerna akang teh anu janten keluargi tapi orang tepan benten alam Nyi Mas sanaos salesna mah akang oge gaduh rasa kasalira teh nanging orang teh moal tiasa ngahiji di dunia ieu Kang teu aya nu teu mungkin sadayana tiasa kajantenan asal urangna yakin mohon ari ku teh mah nanging sanes ti eta apanan akang tepan tos gaduh bojo nyai terang Kang terang nanging nyai kersa diwayu kami kakang kersa mihukum ka nyai ngahuleng badri ngadenge kekacapan Nyi Mas Layung Sari katena tagiwur bingung kudu kumaha mutuskeunana ari ditarima kumaha karunya nyoti duh bingung geuningan bingung temalih tungtung ari teu ditarima manehna karunya kuring ka nyoti tangtuna ge pasti kuciwa lamun nyahun geus dihianatan mah awewe mana nu daek narima mun salakina midua cinta lamun nolak manehna ngarasa karunya deui Nyi Mas Layung Sari nu geus sakitu bumela ka diri lian ti eta sabenerna manehna oge butuh tempat keur nyalurkeun ka hayangna sabab tisaprak boga Neng Hilmah Nyi Otih geus teu bisa dipake deui aduh kumaha ieu teh duh bingung akhirna mah sanggeus dibolak-balik keras inget ka Mama Ilyas boga niat rek minta tulung sabab guruna teh luhung ku ilmu tangtuna bisa nempo ka Nyi Mas Layung Sari ku kituna rek minta pang nikahkeun ka guruna sabab mung ari kudu ngahiji kitu bae tanpa nikah mah tapi samemeh arek bebeja terus terang ka pamajikan lamun Nyi Otih ngidinan karek nepungan guru tapi lamun teu widian mah manehna moal maksa perkara Nyi Mas Layung Sari rek ditolak sabisa bisa mangga pami kitu mah Nyi Mas nanging urang teh kedah nikah heula numutkeun aturan nu aya di agama akang salira sanggem kira-kirana Nyi Mas nyai kersa kakang margi pun biang tos masihan widi sapenuhna ka nyai teh janten bade kumaha oge anjeunna numutkeun bae abdi tupi tuang ibu teh aya keneh Nyi Mas aya Kang salira emut keneh teu waktos dirawayan kantos ngagandong nini-nini tah eta teh Kang pun biang teh gebeg badri ngagebeg manehna inget pisan ayeuna kana kajadian
Nan eta nini nu ngaranna Nini Sawaitri pan geus mere bantuinkeun ka dirina atuh mungkin berat wae nolak cinta Nyimas Layung Sari sabab ku syariatna eta batu ngajadikeun cukang lantaran manehna boga imah jeung loba duit. Oh mohon Nyimas emut akang teh nya atuh upami kitu mah nya urang ka bumi pun guru heula nyuhkeun ditikahkeun nanging upami urang tos nikah Nyimas kedah bageur nya ka keluarga akang kumaha Nyimas satuju teu? Mangga Kakang Nyai mah ngiringan bae saena kumaha ari perkawis keluargi akang mah tangtos atuh Nyai mah bakal mikanyaah sapertos nyaahna kasalira Kakang. Sabot keur kitu ti kajauhan aya haseup hideung ngelun loba ka cida. Dupi naon haseup naon itu teh Nyai itu teh duka tukang waktosna seep Kang. Aduh mohonnya waktosna cenah seep insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui. Dina seri ka-13 mangking ce ngahaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.